Wilujeng sonten para pamirsa, tepang deui sareng simkuring ayu dui dina program warta dinten ieu. Dina waktos ayeuna, foto studio katingali beuki ningkat sareng dipikaresep ku rupa-rupa kalangan, ninonoman dugi ka kaluarga. Kumargi kitu, kanggo langkung jentre, hayu urang langsung nyambung sareng wartawan sing kuring anu parantos aya di lokasi. Hatur nuhun ayu, ayeuna simkuring aya di salah sahiji foto studio anu katingali rame ka para pelanggan, nyaeta Eternal Photo Studio anu perenahna di Permata Cibubur. Iya pamirsa, tiasa ningali suasana di Eternal Photo Studio nu aya di Cibubur. Tempatna nyaman pisan, nawiskeun rupa-rupa konsep tinu kasual dugi kanu formal. Aya salah saurang nu nganjang ka abdi. Tiasa nembalan di tiasa. Naon sababna anjeun resep foto studio? Sabab foto-foto di dieu teh aralu sareng ejeng kenang-kenangan jeung babaturan. Hatur nuhun Mila. Studio ieu buka unggal dinten ti tabuh 10 pagi dugi ka tabuh 8 wengi. Sayagi janten tempat dokumentasi anu berkesan kanggo kulawarga sareng rerencangan. Hatur nuhun kana laporanana, memang pikeresepen ningali kumaha studio foto kiwari sanes ngan saukur tempat dokumentasi, nanging oge parantos janten bagian tina gaya hirup masyarakat. Mugia informasi ieu tiasa nambahkeun wawasan bagi para pamirsa. Singkuring ayu dui pamit undur diri. Wilujeng sonten sareng dugi ka tepang deui. Wilujeng sonten para pamirsa, tepang deui sareng simkuring Alisa Zara Nabila dina warta dinten ieu. Salajengna urang masuk ka sesi AORT. Arsip obrolan terpenting. Pamirsa, kejadian ngararuas lumangsung di Desa Cicihuy, Kecamatan Kicau Tidamania, di mana salaki pamajikan dilaporkeun ka kantor lurah pikeun disangka KDRT atawa kalobaan drama rumah tangga. Kejadian ieu dipicu ku hal anu dianggap cukup sakral, nyaeta jawaban terserah nalika ditanyaan ngeunaan pilihan tuangan. Pikeun informasi salajengna abdi bade nyambungkeun ka rencang abdi di TKP Kira Khairanisa. Hatur nuhun Alisa, abdi Kaira di dieu ngalaporkeun perkawis rumah tangga nanging teu aya tanggana sareng masalahna masih kirang tetela. Ayeuna abdi nuju di lokasi aparat Desa Cicihuy anu nuju mediasi sareng pasangan kasebat. Punten Bapak, abdi kenging taros. Oh, mangga. Hatur nuhun Bapak satacana, dupi Bapak terang kawitna janten rame kieu teh kumahanya Pak? Abdi kenging keluhan ti sababaraha warga, soalna ti bumi ieu teh sering pisan kadang suara anu papasehan. Oh gitu Pak, janten pasangan ieu teh kumahanya ngarengsekeun konflikna?
aranjeunna nuju bae Mobile Legends kene bari Silipoyok. Tah hari paku ayeuna nuju nyobi nengah-nengah. Oh gitu Pak. Hatur nuhun. Permisa, mugi peristiwa ieu janten pangajaran pikeun urang sadayana sangkan salawasna ngajaga komunikasi sareng keharmonisan dina keluarga. Abdi pamit undur diri, hatur nuhun parantos nyaksikeun warta dinten ieu. Dugi tepang deui.